Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih di surat Yusuf ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala jeung nyarios saha al maliku raja Mesir waktu sarita ka utusanana nu dititah wae kaitu ka dieu. Uni kudu dibawa ka dieu bihi sartana eta Yusuf. Sabab meh jentre lamun nabir mimpi upami aya jelema ka dieu mah ka jelemana tegasna Yusuf. Da teterangan yen eta teh nu nabir mimpi teh Yusuf. Palamma mangka samang-samang saja datang ka Nabi Yusuf saha rasulun utusan raja ka penjara. Qala ngadawuh Nabi Yusuf, arji kudu balik anjeun illa rabbika kadunungan anjeun tegasna ka raja Heksos anu aya di Mesir. Pas alhu jeung tanyakeun mangka tanyakeun hu ka itu raja. Ma balau naon balukarna niswati ka awewe ka perempuan-perempuan allati anu koto geus nektek aidiyahuna kana ramo atawa jemarina eta awewe ketika baheula keur nektekan bubuahan dina pesta pertemuan Nabi Yusuf. Inna robbi sanyana ari pangeran kuring bikai dihinna kana tipu daya awewe eta alimun maha uninga Allah mah. Ola ketika datang ke kerajaan deui eta utusan raja nu sok nyician homer cian arak. Qala nyarita eta raja, ma hotbukum. Naon hotbukum anu dihutbahkeun anu dibicarakeun atawa naon pendapat awewe maneh kabeh. Idrawatuna lamun atawa samang-samang ngarayu hiji awewe kalalaki anu lain mahrum Yusuf tegasna ka Nabi Yusuf an nafsihi pikeun nundukeun Nabi Yusuf tina birahina. Kulna ngajawab para istri sareng situ Zulaikha, hasya maha sempurna lillahi Gusti Allah. Ma alimna henteu aya abdi terang sadayana alaihi ka Nabi Yusuf min su'i tina kaawonan. Nabi Yusuf pararas jujur bager bener teu mangihan abdi makana kaawonan Nabi Yusuf. Nyaritana kitu teu dosa teu naon tapi di penjara. Qalati terus nyarita deui saha amro atu istrina Al-Aziz. Nyaeta istrina Al-Aziz teh perdana menteri waktu sarita tegasna Zulaikha. Al-ana ayeuna abdi hosa bade ngesahkeun anu sabenerna al-haqqo anu bener-bener eta cariosan teu direkayasa. Ana pengakuan teh kitu. Sanyana ka abdi Zulaikha ceuk manehna. Rawad tuhu anu ngarayu mah anu ngagoda mah hu ka Nabi Yusuf an nafsi pikeun kuring eta Yusuf hayang kuring mah hayang diperkosa ku Yusuf cenah kitu menceritakan ngan Yusuf na teu kersaeun. Wa innahu jeung sanyana ari itu Nabi Yusuf laminas shodiqin kalebet jama-jama anu jujur teu daekeun cacakan ku abdi digoda oge. Zalika ari itu kejadian ya lama pikeun netelakeun ane sanyana ari kuring Yusuf saur Nabi Yusuf lam ukhunhu henteu pernah hianat Nabi Yusuf bil ghaibi di satukangan atau upami teu aya carogena. Wa annallaha jeung sanyana ari Gusti Allah la yahdi henteu bakal maparin Allah kana hidayah kaidah khotiin kana tipu daya jama-jama anu sok khianat. Jadi mau maparin hidayah Allah mah kajamin dos khianat. Saterasna wa ma bari jeung henteu kuring henteu hayang ngalajur nafsu saur Nabi Yusuf. Ubari
ubariu teh hayang oge berlepas diri nafsi tina hawa nafsu diri kuring. Inna nafsa sanyana ari itu hawa nafsu la ammarotu eta teh bakal ngagiring bakal marentah bisui kana kaburukan kana berbuat keji illa kajaba ma rohima anu dirahmatiku Allah Robbi tegasna pangeran kuring. Inna Robbi sanyana ari pangeran kuring tegasna Gusti Allah Ghafurur Rahim eta anu maha pangampun sareng anu maha ulas asih. Tah gitu tentang Nabi Yusuf dugi ka ayat 53 mugia patepang deui dina dinten enjing dina ayat anu salajengna kalian urang sadayana dipaparinan umur panjang bari sehat tiasa panepang deui dina waktos anu sami. Barakallahu li walakum. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.